Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu Maha Suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita gara-gara munjung. Ayeuna kantun bagian anu ka 40 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun reunuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Nging hilap di like di komennya nu saseureus-seureuna. Lainna naon. Mamang masuk bingah kitu nya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngaran teu jangkong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng gara-gara munjung bagian anu ka 40. Kumaha salajengna sorot cikopina parsamakna pagan heula tali kolorna bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tempak dung-dung tes. Hiu, cakung, Mbah Berod nyengir, bari ngalenggak. Kuaki jeblak, gancang disusul tepus dadana dihantem kedua pereupna. Hiu, cebrot, jongkal. Mbah Berod ngajongkal, bari ngagertarik harita mah. Bari nyakelan dadana anu karasa nyeri, panonna burial buncelik, sarta napasna berat. Korejat aki jeblak gancang ngorejat bari ngatur napasna. Beheungna masih keneh karasa nyeri. Urut dicekek ku Mbah Berod. Sedangkeun Mbah Berod katingali hudang lalaunan bari masih sumengir ngarasakeun kanyeri dina dadana. Panonna terus mencerong kaki jeblak bari nyarita. Kumaha arek diteruskeun deui ieu tarung dijeblak atau arek nyerah supaya ku dewek sia bisa kene nyorang hirup anu leuwih panjang deuleu. Ulah waka sombong Andika Berod. Sabab guring can rumah saeleh jajaten ku Andika deuleu. Hade cuang mimitian deui tarung tahap kadua jeblak dina cara tarung ngadu telu deuleu. Naga sia bakal sanggup nada ilmu telu ti diri aing atau moal. Cek Mbah Berod. Langsung saya gadeui diri pikeun teruskeun tarung. Tapi tarung dina tahap kadua nyata tarung ngadu telu. Aki jeblak teu cicingeun. Gancang hatena mapatkeun jampe pamakena pikeun mager diri supaya Mbah Berod
dina mangsa mantangkeun ilmu teluhna teu neurak ka dirina. Harita Mbah Berod tembong ngarawut taneuh garing terus diciduhan jeung dirameus sinanga hiji sarta ngabayangkeun rupa beungeut Aki Jeblag musuh bubuyutanana. Tur kajadian saterusna memang hebat. Aki Jeblag ujug-ujug ngacungkel awakna ka tukang. Bari leungeunna nyekelan beteungna anu asa dipurilit-purilit pejitna. Sedangkeun Mbah Berod terus ngabayangkeun rupa-rupaning sasatawan anu pantas asup kana badan Aki Jeblag. Titinggi anu meh sagede dampaleungeun tembong pating torolong dina sela-sela urat sakujur badan Aki Jeblag. Aki Jeblag memang teu nyangka serangan teluh musuh estuning hebat jeung ngabahayakeun kana jiwana. Tapi sanajan ti kitu Aki Jeblag bisa keneh ngawasa dirina sarta gancang ngarapal ilmu pamusnah teluh kiriman musuh. Aki Jeblag cangkat lalaunan semunyan gigir. Gajelo. Tina bahamna nyebrot getih kental campur taneuh. Oge genep ditinggi pating torolong lalumpatan terus ngaleungit. Teu lila modar ya. Mbah Berod ngagero. Bari awakna ngacungkal sabab genep ditinggi anu ngiles teh kiwari pindah asup kana awak Mbah Berod. Korentel. Mbah Berod kugorentelan jika nurek sakarat ngalepaskeun nyawa. Jeung adu glajer nahan kanyeri dina sakujur badanna. Sarta saterusna kejelok tina baham Mbah Berod oge katingali getih kental campur taneuh muncrat disusul ku genep ditinggi teh anu tuluy lusles lalumpatan teuing ka manajigna. Kuniang cari jeug Aki Jeblag hudang pangheulana bari cumaricik sarta tetenjoanana jadi ranyai kararoneng sirahna karasa berat bumi alam asa muter. Mbah Berod oge tembong harita ge hudang lalaunan tapi henteu ripuh teuing kawas Aki Jeblag. Mbah Berod mah tetempuanana oge masih kene waras nangtungna bisa kene ajeg. Jeung naon anu dilakukeun ku eta dua laki kolot teh mangrupa tarung ngadu ilmu kabatinan dina tahapan meh puncakna sarta nyawa anu jadi taruhanana. Tapi eta dua lalaki kolot teh memang mibanda daya tahan anu kasida kuat. Sok sanajan Aki Jeblag mah nilik dina kayaanana memang leuwih berat mangsa nandangan tatu di jero sabab pangarti anu kacangkingna memang masih keneh aya di sahanapeun pangartina Mbah Berod. Aki Jeblag tembong ngadarongkeun leungeunna ka palebah Mbah Berod ngagunakeun ilmu jeblagna ngandalkeun tenaga jero anu sampurna. Hiuk geus cungkal. Mbah Berod ngacurah roh deui dina luhur taneuh bari subengir nahan kanyeri. Sabalikna Aki Jeblag satutas ngabijilkeun tenaga jero teh katingali tina bibirna nyebrot deui getih seger. Korejat gancang Mbah Berod hudang deui bari seri sinis ka Aki Jeblag anu harita katingali leumpangna bari geus cumarijeg. Sakedeung deui Andika bakal kojor dari Jeblag. Wayahna maneh bakal balik tinggal ngaran deuleu sabab bungan maneh bet nyieun deui gara-gara jeung dewek si Jeblag. Aki Jeblag memang geus ipis sarepan kana bisa salamet lantaran tarung ngadu kabatinan jeung Mbah Berod teh memang dirina anu teter. Tapi Aki Jeblag terisi ku pati rempan ku ajal tetep teger hatena mangsa narima kanyataan anu bakal tumibah. Sedangkeun akibatina tatu di jero teh tanagana oge mimiti leuseuh jeung capek. Daya bayana Berod
mun aing kudu pae dina waktu ieu dina naon beron, tapi lain dina harti dewek ikhlas pae ku leungeun maneh mun teh mah aing kudu pae dina waktu ayeuna. Tapi namual handeul kitu jeblak maneh moal bisa nempo deui ponempoe dina poe isu atawa sia rek jadi arwah marakayangan mun dewek jadi jurig marakayangan ngandung harti dewek moal bisa tepung jeung si Oneng di lawang neraka pikeun ngagebrusikeun si laing kana seureun neraka deuleu. Dan sia nyarita teh gonyuk jika nunggus nyawe ka mana jalan neraka jeung nyawa si Erot kayan di mana, yakin sia bakal tepung jeung si Erot anu geus sapinuna ngabakti jeung mika cinta ka dewek. Bohong, si Oneng teu pernah mika cinta ka Andika, tapi si Oneng hatena kapangaruhan ku ilmu pamikat Andika. Aina oge buktina beungeut maneh teh hancur goreng sopak, goreng nepi kana hate-hatena. Si Oneng tangtu geus katipu tenyo ku maneh deuleu. Kumaha sia we eta mah, kumaha sia nya kumaha sia we, sia rek ngomong naon bae oge pek teh teuing deuleu. Ngan anu jelas urang geus leuwih ti 18 taun teu tepung kiwari patepung deui dina waktu anu panungtungan keren si laing anu bakal kojor deuleu jeblak. Mbah Berod lalanggakan seuri ngumbar kasukana sabab ngarasa yakin dirina nu bakal unggul dina eta tarung. Aki jeblak geus teu hayang deui ngalayanan kana caritaan lawan. Leungeunna tembong geleter ngusurkeun tanaga batin meh sapinuhna dibijilkeun sarta ngarapal wirid mangrupa hiji panggero ngagero makhluk siluman anu jadi khodam Aki Jeblak. Brak Aki Jeblak jeung Mbah Berod meh bareng tariuk sila dina jarak 5 deupa dina luhur taneuh pareup-pareup. Leungeun Mbah Berod oge tembong ngageleter bari numpang dina luhur pingping terus ngawirid pikeun ngagero siluman anu jadi khodamna. Khodamna Mbah Berod mangrupa sato warna hideung anu disebut macan kumbang. Sedangkan khodamna Aki Jeblak mangrupakeun makhluk anu tandukan bari awakna ipis jangkorang meh 2 deupa luhurna sarta pakulitanana hideung lestreng tur buluan sagala denyere. 2 sorot panon khodam patepung bari silih pancerong tur sarua hurung moncorong warna beureum. Teu lila keur 2 makhluk di alam khodam silih tarajang luyu jeung kana kaparigelan masing-masing anu ngawirid jeung katenangan hate. Mangsa khodamna bakal leuwih kuat tur gagah. Jeung naon anu dilakukeun ku Aki Jeblak katut Mbah Berod eta memang sabagean tina ilmu taluh anu pamungkas. Garendangna bibir Aki Jeblak jeung Mbah Berod disaksian ku hiliwirna angin peuting di suku Gunung Gede mungguh mata ketir. Hujan ngadadak ngabret, gelap pating beledak diselang ku kikilaban anu pating kolenya. Jeleng macan kumbang ngagajleng nyambar beuteung makhluk anu jangkung begang. Bari kuku-kukuna jolotos panjang arek dipake ngarowek. Ngan orokaya makhluk anu jangkung begang temikeun beuteungna jadi korban. Hiu celebe. Dengan katuhuna nu panjang rangkuas teh gancang metak ngepret kana pipi si macan kumbang. Tumerapna karasa Mbah Berod pipina nyongkap panas asa diduruh. Ngan untung Mbah Berod teu kapengbat ku parasaan nyerina.
terus bae musyrikeun deui batina sarta beuki khusyuk ngawiridna dina tahap kadua kalayan beda kalimahna. Celeng macan kumbang luncat deui beuki cepet jeung luhur sarta jambretan kuku panjangna sawarekeuna kana dada lawan. Hiuk breut cedut dada Aki Jeblag cedut nyeri, jantungna asa rek coplok, balukar khodamna kabeunangan ku cakaran khodam musuh. Sedangkan dua panon Aki Jeblag jeung Mbah Berot pageuh silih pencrong meh teu ngicep-ngicep. Belesat macan kumbang ngabelesat ka tukangan badan lawan sarta buntutna nu panjang hantem kana cangkeng Aki Jeblag. Hiuk jabrot toronjong solontot siluman jangkung begang awakna noronjong ka hareup bari ngararasakeun cangkengna anu nyeri asa potong. Tur tumrapna ka Aki Jeblag mungguh asa aya anu nulak tina cangkeng parat kaluhur sama tak-tak. Tapi meh teu dirasa sabab keur museur ngayonan pangawasa lawan. Makhluk jangkung begang harita nafsu. Celeng ngarontok macan kumbang anu karek malik nyang hareup bari saega deui diri. Sadkeup beung si macan kumbang terus ditewak sarta dijungjungkeun ka luhur. Ngajadikeun macan kumbang gagauran di sada beri dua pasang sukuna rorowesan hayang bisa leupas. Tur tumrapna katingali letana Mbah Berot jadi ngelel bari sapasang panona jadi burial buncelik. Tapi najan ti kitu Mbah Berot sanggup keneh ngarapal wirid tahap katilu pikeun ngelehkeun pangawasa lawan. Sarta kejadian saterusna memang di luar dugaan Aki Jeblag. Sabab barang jeung Mbah Berot ngarapal wirid tahap katilu, beungeut Aki Jeblag langsung nguntab panas asa direrap. Tres. Panon kenca Aki Jeblag ngadadak bocos jiga ngahaja aya nu nyolo. Aduh. Aki Jeblag nyengir nahan kanyeri anu kacida nyerina. Jeung naon anu karandapan ku Aki Jeblag harita memang lantaran panon siluman anu jadi khodamna dicakar ku siluman macan kumbang nepi ka bocos. Tapi barang jeung kitu Aki Jeblag kadenge ngagerot tarik bari ngakebotkeun dampaleungeuna kana lemah bari mantengkeun kakuatan anu sapinuna. Ya tiu kebot wadaw jungkel kedebut. Mbah Berot ngagerot tarik bari ngajungkal harita teh awakna ngajungkal ka tukang. Tina sungutna nyebrot ke ti seger keneh. Meh sawaktu jeung anu karandapan ku macan kumbang anu ngaceleng awakna ka tukang bari ngagaur terus ngaleungit. Sabab dadana ditonjok satakar kebek kudu jadi musuh. Aki Jeblag rikat nangtung. Tapi dua sukuna geus teu bisa eundeu ajeg. Bari teteh jawanana beuki ranyai kararoneng sirahna nambahan berat. Aki Jeblag gancang malik ka tukang. Anu maksudna mah arek terus ninggalkeun eta patempatan. Tapi Mbah Berot anu harita rubah can waka buru-buru hudang deui kadenge ngagerok Aki Jeblag. Jeblag, arek ka mana sia? Urang tarung teh can lekasan deuleu Jeblag. Cek Mbah Berot bari maksakeun maneh nangtung harita teh. Ngan dua sukuna bener-bener leuleus. Antukna kadebru rubuh deui na karak bengkang dina luhur lemah. Terus teu inget di bumi alam. Aki Jeblag teu malire kanu ngagerowan. Harita terus bae leumpang dina sesa-sesa kakuatanana. Sedangkan khodam anu tadi patelak jeung khodam musuh bet jadi murang mareng ka Aki Jeblag salah kudununganana lantaran panona sabeula jadi bocos dicakar lawan. Ku kituna terus bae harita ngagero ka balad-baladna supaya daratang laju arasup kana warugana Aki Jeblag bari terusnya saak jeung mepejet urat-urat penting katut urat-urat sejena anu aya dina sakujur badan Aki Jeblag. Jeung siluman anu arasup kana warugana Aki Jeblag bari nyiksa teh aya kana ratusanana. Poe Aki Jeblag langsung teu walakaya.
malah karek 10 lengkah ninggalkeun pakalangan. Akhirna geus teu bisa dipondah deui. Aki Jeblag terus rubuh bari gulang-guling dina luhur lemah sarta ngalempreh biakeun tanaga. Aduh, tobat lungse nyari. Aki Jeblag masih kene kadenge humaragung ngarasakeun sakujur badana anu nyarari satulang sandi. Urat-urat penting dina sakujur badana asa paralega. Tungtungna les. Aki Jeblag oge terus kapaehan teu ingat ti bumi alam. Geus teu ingateun deui kana kajadian anu saterusna. Iwalti sora papaes peuting anu masih kadenge patembalan jeung pada baturna. Bari nyaksian kanu keur pating parengkang dina luhur lembah. Cag tunda anu kacarita. Kocapkeun ayeuna di tempat sejen khususna kayaan di pesantren Al Hikmah. Harita teh dina wanci peuting mangsa aya kajadian Rajapati di Gunung Gede. Jang Asep keur diajak ngobrol ku Mama Kiai Halimi. Mama Kiai Halimi ka kuping anjeunna anu keur cumarita. Alhamdulillah. Karak sababaraha minggu oge hidup geus sanggup naikkan 3 tahap ilmu ti mama. Jeung sanajan karek 3 tahap ilmu anu diwariskeun ka hidup. Insyaallah jin-jin atawa siluman-siluman jahat anu arek ngaganggu ka hidup moal sanggupeun ngadeuketan ajan. Sabab panaseun karasana ku eta siluman awak hidup teh. Saur Mama Kiai Halimi dina paroman anu reus. Alhamdulillah Mama. Lajeng kumaha deui saterasna Mama? Abdi salami aya di dieu tetela aya kamajengan sagarupina Mama. Sarta tos ngawitan seueur jalmi anu kerasa caket sareng diri abdi ayeuna Mama. Jang Asep ayeuna mah ngobrolna nyambung sarta teutepanana teu kosong molongpong kawas baheula. Ayeuna mah estu lumrah kawas batur. Tanda Jang Asep geus pulih tina pangaruh gorengna ti bangsa siluman. Bau awak anu teu wajar jadi leungit ganti ku bau awak jalma sakumaha ilaharna. Teu ngajadikeun batur embung deukeut. Mama Kiai Halimi bari imut jeung neuteub antep ka Jang Asep. Ka kuping anjeunna sasauran deui kalayan daria. Alhamdulillah Kasep. Sarta saterusna mah hidup teh kudu sing leuwih giatur khusyuk. Lobakeun puasa sunah, puasa Senin Kemis. Geus puguh ari puasa fardu mah kudu pisan teu meunang ditinggalkeun. Sedengkeun tugasna puasa sunah jeung puasa Senin Kemis teh gede mangpaatna jaluk. Kahiji mangpaatna puasa sunah teh diantarana bisa ningkatkeun kawedelan keyakinan urang ka pangeran jeung sadar yen pangeran teh anu wajib ku urang disembah. Kaduana sautag saeutik bisa ngahapusan dosa-dosa laleutik pikeun ngabersihan jiwa. Nu katiluna tina puasa eta bisa ngabantu urang mangsanya ngarupan segala cocoba. Ikhlas ngalakonan hirup kumaha bae kayanana. Satuluyna bisa ningkatkeun kekuatan jeung miceunan racun-racun anu aya dina badan urang. Ngajauhkeun diri tina panyakit-panyakit anu bareurat. Oge migawena tangtu kudu dasaran ku niat ibadah. Ngadeugeutkeun diri ka pangeran sangkan urang menang ridho jeung rahmat ti mantenna. Tah ku gituna ti miti isup mah hidup teh kudu ngamitian puasa.
bari koma oge bakal terus diaping bisa hidup teguat. Mohon mangga mama. Dinten enjing abdi bade ngawetan saum. Sakumaha disaurkeun ku mama. Syukur Gazep, syukur. Hidup tetela siap bae narima pancen ti mama. Jeung leuwihna ti eta mama katut ibu teh nyabian ka hidup. Geus asa ka anak pituin malahan mah. Jeung hidup teh boga hiji kaistimewaan anu teu bisa dipibanda ku jalma loba. Senajan umur karek ngete walasan tahun tapi langsung kuat terus sanggup narima ilmu hikmah ti mama. Ngan tetep anu utama nama hidup kudu bisa ngajaga diri, ulah sombong jeung takabur, serta nomor hijina hidup kudu bisa ngaji diri jeung ngaji rasa supaya urang tetap imbang tegalider mangsa nyorang kahirupan rohani. Kudu diwawalan ku ilmu agama jang bekal keur urang jaga pipaeheun. Ulah cul ibadah anu utama nama salat jeung ngaji firman-firman Gusti sarta migawena kudu leket tur ikhlas karena Gusti. Sabab anu bakal nyangan alam kubur teh jeung anu bakal nyalametkeun urang dina siksa kubur nyatana tina amal nu karari itu lain tina ilmu hikmah anu kodrat nangan ukur kadunyaan. Tapi mun jeung urangna geus ngarti mah ngarakeunana moal nepi ka salalengka jeung salah mraktekeunana gitu da jalu. Mohon mama, mohon diestokeun pisan bejangan ti mama ku diri abdi sarta karaos kanyah mama kali ibu teh kalintang ageungna. Nanging abdi teu acan tiasa mulang tarimana mama. Teu hese mulang tarima ka guru makasih. Ceuk mama mah gampang. Nyata mulang tarimana ku cara ulah ba mun dititah oge kudu tuhu kana amanah guru. Sakitu kasep cara mulang tarimana hidup ka mama. Mangga mama, mangga. Ayeuna kai ante keur wanci beuting. Mejeuna mun urang hudang tahayud kasep. Bejaan anu sajana juk urang salat tahayud gitu. Mohon mangga mama, mangga. Jang Asep teu talangke terus indit ngabejaan para santri nu aya di kobong pikeun salat tahajud berjamaah dina unggal waktu anu geus rutin. Anu sajana terus silih bejaan jeung pada baturna sarta saterusna. Peuting eta Jang Asep jeung para santri terus karumpul di musola prak sarolat berjamaah. Terus anggeus sarolatna beres kabeh laju ngadaru munajat nanada kanu makawasa masing-masing menta pituduh jeung hidayahna, menta diselamatkeun jeung disehatkeun lahir batin, menta sagala naon rupa anu dipimaksud jeung anu dipikahayang sangkan tina kanan laksana taya hahalang. Kabeh ngadua kalayan pinuh ku kaikhlasan jeung kayakinan dina hate oge khusyuk tur tawadu. Kahayang cita-cita pamenta sangkan meunang pangampura ti Gusti jeung sajabana. Harita dibudalkeun bareng jeung kecelakna cimata kana sajadah. Sarta saberesna sarolat jeung beres ngadaruana ukur 3 jam waktu keur salare sabab kaburu kasambung ku waktu adzan subuh. Mangsa wanci isuk-isuk datang Jang Asep geus biasa deui wae ayeuna mah boga hancap pagawean anu matu pikeun bebersih buruan asrama pasantren anu bagian tukang. Ngan Jang Asep sapanjang sok bebersih teh nah bat sok ningali aya tapak suku dina taneuh tapi lain tapak suku jalma ieu mah tapi mirip jeung suku monyet
sarta loba cangkang cau oge sesa bubuahan meni mayak pak dina taneuh. Matak pantes bumbuahan anu dipelak deket pasantren oge areueuh saware meureunnan da dipaok ku sakadang monyet. Jeung deui ku sabab ningali eta tapak teh geus mindeng. Lain sakali dua kali teu kaur diratakeun ku sapu isukna bet aya deui wae. Akhirna poe eta mah Jang Asep kapaksa laporan ka Mama Kiai Halimi jeung ka Bu Hajah Imas. Laju di titenan jeung disidik-sidik ku sararea kalayat apik eta tapak teh. Jelas nama bet mirip suku lutung. Ramo-ramo sukuna leuwih gede jeung panjang batan suku monyet. Mama Kiai Halimi jeung Bu Hajah Imas katut budakna nyaeta Nyi Ajijah. Teu wudu tiluanana pating haruleng. Sabab ti mana jolna eta lutung teh bet bisa ngambah ka eta tempat. Pasti eta lutung teh datangna wanci beuting bari ngadon ngadeharandang daunan jeung bumbuahan. Cek Mama Kiai Halimi kadalisan. Atuh kumaha mama? Bumbuahan anu ngahaja dipelak di pangkeureun kobong teh janten teu araya sapali. Horeng ku sakadang lutung dipaokan panginten. His, ulah ka mana bae nyarita teh Umi. Sabab urang can nyaksian langsung aya lutung ka dieu terus mau bumbuahan. Kumaha? Upami urang talung tik bae engkin mama. Laras henteuna aya lutung sumping kaya patempatan. Pami laras kitu, enggal bae urang tarewak eta sakadang lutung teh mama. Jang Asep milu mairan ku caritaan. Ditewak kumaha ari edep. Keur naon lutung ditewak? Cek Mama Kiai Halimi ngadon imun. Maksud abi teh supados aman wae mama. Bumbuahan moal seueur dipaokan ku eta lutung. Entong ditewak kasih karunya tapi oge maling bubuahan nepi ka ditewak ulah urang anu jadi dosana kasih. Cek Mama Kiai Halimi teu satujueun mun seug aya lutung terus ditewak tapi ku pedah maling bumbuahan saeutik. Tapi tina kayaan keur kitu na atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng see wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.